20 hiji tasdid tasyahudna kade urang sing apal nempatkeunana 5 tasdid aya dina nu akmalna 16 tasdid dina anu akolna. Kapanan dina salat teh aya rukun qauli, aya rukun fi'li, aya rukun qalbi, kabagi 3 bagian. Rukun salat anu qauli nyaeta rukun salat bangsa ucapan. Naon wae rukun salat nu bangsa ucapan? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kumaha cenah? Allahu akbar. Nah, eta teh ngucapkeun Allahu akbar teh jadi rukun. Nu pertama anu iraha cenah? Anu pertama. Takbir anu pertama, tanu kaduana mah tina nangtung kana ruku. Eta mah lain takbiratul ihram eta mah. Nu kadua rukun qauli teh ngaoskeun Fatihah. Ngaoskeun naon cenah? Ngaoskeun surat Fatihah. Rukun eta teh rukun qauli berarti doa iftitah mah sanes rukun. Terus nu salajengna rukun qauli teh bacaan tasahud akhir. Naon cenah? Bacaan tasawuf akhir. Kumaha bacaan tasawuf akhir teh? At-tahiyyatul mubarak. Sok. Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Heup tadugi kadinya bacaan tasahud teh atawa sok disebut tahiyat. Tasahud teh tahiyat teh dugi ka mana? Ti atahiyatu dugi ka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta teh rukun kade eta teh rukun qauli dina tasahud akhir mah. Dina tahiyat akhir mah. Lain dina tahiyat nu awal sanes. Nu jadi rukun teh dina naon? Dina tasahud atawa tahiyat akhir kartos. Nu salajengna rukun qauli teh ngucapkeun sholawat ka Nabi Muhammad sabada tasahud akhir. Naon cenah? Rukun qauli teh nu salajengna naon? Ngucapkeun sholawat ka Nabi Muhammad samemeh tahiyat akhir. Sabada tahiyat akhir. Tadi teh kan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dugi kadinya nya tasahud teh. Tuluy Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ta ngucapkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sabada tasahud akhir. Hukumna rukun eta teh rukun qauli rukun bangsa paham. Nu salajengna rukun bangsa ucapan atawa rukun qauli teh assalamu alaikum ngucapkeun salam. Eta teh teu wajib. Rukun. Kudu non teu wajib. Mana wae rukun qauli teh hiji takbiratul ihram nu pertama kumaha? Allahu akbar. Nu kadua ngaos surat Fatihah. Nu katilu rukun qauli teh bangsa ucapan teh ngaoskeun tasahud akhir dugi ka tahiyat dugi ka wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nu kaopat rukun qauli teh bangsa ucapan teh naon? Ngaoskeun sholawat
ka nabi sabada ngaos tasahud akhir nyata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak kaditu nama lain rukun kauli wa ala ali sayyidina Muhammad kaditu mah. Nu kalima rukun kauli teh ngucapkeun aweh salam. Tas sakitu eta teh nu lima teh rukun kauli teh kudu diucapkeun, eta teh kudu bener panjang ponokna, kudu bener tasdidna ulah kaliwat. Kade paham? Paham. Seperti di dieu kan tasahud akhir teh rukun kaulinya. Maka kedah terang tasdidna aya sabaraha cenah? Tasdid tahiyat teh aya 20 hiji. Naon aya 5, aya sabaraha cenah? 20 hiji. Aya 20 hiji. 20 hiji. Oh, kira orang bilang. Cik sok kumaha tas tahiyat teh bacaan tasahud teh? At-tahiyatul mubarak. Tos heula. At-tahiyatu. Aya sabaraha tasdid? At-tahiyatu aya sabaraha tasdidna? Dina at-tahiyatu. Aya 2. Dina ta jeung dina iya. Mata kudu kieu. At-tahiyatu ulah kieu. At-tahiyatu atawa kieu at-tahiyatu dina ya-na eueuh. Dina iya-na aya, dina ta-na eueuh. At-tahiyatu ulah kitu. Tapi kumaha cenah? At-tahiyatu. Tos. Terus 2 tah. Tul mubarakatus sholawatu. Dina naon tasdidna? Sod. Dina sod. Berarti at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Ulah kieu. Tul mubarakatus sholawatu. Tong kitu. Tilu tah. Lanjut. Mubarakatus sholawatut tut thayyibatu. Tah di dieu ya dina to. Tut. Thayyib. Dina to ya teh. Mana pulpen? Di dieu makan teh ayanya bisi kaliwat. Ieu teh atahiyatul nya tul kudu kitu. Tuluy dina to aya tasdidan. Nah, teu ayaan pulpen teh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tut. Nah, dina to sholawatut thayyibatu dina to jeung dina iya. Sholawatut thayyibatu berarti 1 2 3 4 5 5 tah. Nah, ieu na to na tasdidan ieu. Terus lillah genep tadina naon? Dina lam lapad Allah. Ulah kieu. Shalawatu thayyibatu lillah. Shalawatu thayyibatu lillah. Eta mah teu aya tasdidan, tapi shalawatut thayyibatu lillah. Tah. Ya sadayana tasdid tahiyat kedah ai? Ya. Aya lanjut. T-O. Nanti OS teh. Tos heula neme genepnya hiji dina ta at-tahiyat, 2 dina iya at-tahiyat, 3 dina sod al mubarakatus sholawatu, 4 dina to at-thayyibatu, 5 dina iya at-thayyibatu, genep dina lam lapad lillahi. Neme genep nya. Sedengkeun aya 20 hiji, berarti 15 deui. Wallahu a'lam.